Pami KBC heula mah insyaallah ke di bahanan HT hiji kanggo koordinasi ka base camp gitu. Isi aya sanes ngaharapkeun ya aya papait gitu nya. Aya nu sakit atau napi naon biasa koordinasi ka base camp. Sering aja kan ini. Bakal sering. Sumpah nas mah. Salah sumpah nas lu sumpah nas. Kabut ya. Hujan we. Ngobrol. Ambil orang tadi ya gitu. Berarti mantap. Jadi tidak ada kata kapok dalam hati diri sendiri. Ngebutur deh. Perhete ya. Jadi lamun orang nanem ya keteh naik deui teh pilari deui nu ditanam ku urang teh hidup henteu bari rawat ataupun bala caangan Di pinggiran nanam di mana? aya engke diarahkeun tempat-tempatna. Oh kumaha aman Biasa. atuh ngarayap gitu Udah diklat gitu enggak? Mantap. bisa katengar iya boleh lanjut kameramen mada kudu dipayun Lanjut. tuh tingali jadi sebenarnya mah ieu teh duka barobohongan leueurna teh duka kumaha da abdi mah biasa kameramen manehna teh bisa ngudag Ya Eden wolontong. tuh udah kameramen mah teu naon Kameramen mah selalu selamat. aneh kameramen mah matak ieu teh apakah settingan apakah kumaha jadi ka peserta jangan hanya melihat dari video datang dan langsung jajal sendiri Trek Cakrabuana. trek Cakrabuana Ya tanpa gimmick ya. Nama murahan. soalnya kameramen mah udah biasa ngebut aneh Eden wolontongnya. tapi iya senior di ngarayap tuh trek nate sapertos kieu yeuh. Untuk perlengkapan sepatu harus benar-benar safety. Dikarenakan jalur dikhawatirkan pas acara turun hujan jadi pasti leuheur ledug. Sip.
sekali lagi jangan hanya mendengar cerita dari video ini, langsung datang dan coba sendiri trek jalur puncak Garuda di Gunung Cakrabuana. Turun dari mas Teh, untuk peserta gimana teh? Himbauan atau pesan-pesan untuk peserta teh? Pokoknya siapkan fisik dan mentalnya di jalurnya mantap. Ya Kang, bisa Kang. Jas hujan Jangan lupa utamakan. membawa jas hujan, cadangan intinya. Terus jangan lupa bawa baju ganti juga, celana, baju jaket. Intinya itu aja. Kalau benar-benar ya, jadi kekuatan tangan dan kaki itu benar-benar diuji. Siap. Cakrabuana kecil-kecil cabai rawit kalmeureun cabai rawit teu ha. Kecuali kalau mau aman jadi tukang kamera aja, kameramen. Kameramen selalu selamat. Kameramen selalu selamat. Awasan jauh. Ah, bocok. Jajah terus aja. Pada di iya Kak grup peserta. Kita beng, ulah dia beng. Rek nabrak ka dia. Itu tuh. Di dua dulu. Gas. Mantap, mantap. Mantap. Jadi peserta harus benar-benar persiapkan fisik dan mentalnya, karena kalau posisi hujan jalur akan seperti ini. Sepatunya juga. Sepatunya juga harus safety dan rekomendasi lah. Saya gak murah. Ngerasa lucu. Ceng di coba ceng. Aduh elmu. Abili ya lebatkan ka dia kan atas. Sok. Malah tengok aja di luar. Tapi sana kowe bisi leungit. Ya, nuhun A. Masih baina. Sok ku abdi di ieu dokumentasi. Kita mana teh? Namanya anak ka dia. 3 kali. Pas 3 kali. Woi, mantap. Woi, kumaha kesan-kesana. Mantap. Man mantap man. Kamu mau cobain man. Mantap. Good. Wah. Bang, sakrati. Oh, kata-kata. Sorry, gak ada kabar soalnya lagi di etap masuknya. Kema apa mi pada naik deh laporannya. Jadi upami ka base camp heula mah ku abdi di bahanan bibit satu pohon satu grup nya. Tanamkeun. Ya bayar seberapa kira-kira? Bayar. Wah, naon atuh bayar naon bibit mah moal bayar. Ku abdi dikasih gratis. Masuk gunungnya. Masuk gunung nama paling parkir sareng ngisi uang kas lah.
tapi tak acan aya ieu, tak acan aya informasi bayarna baraha sabarahana. Gitulah nya ada intina mah nu penting orang bisa melestarikan hutana. Pami KBC heula mah insyaallah ke di bahanan HT hiji kanggo koordinasi ka base camp gitu. Isi aya sanes ngaharapkeun ya aya papait gitu nya. Aya nu sakit atau napi naon biasa koordinasi ka base camp. Sumpah panas lu sumpah panas. Kabut ya. Hujan we. Ngobrol. Ambil orang tadi ya gitu kan. Berarti mantap. Itu tidak ada kata kapok dalam hati diri sendiri. Ngebutur deh. Perhete ja. Jadi lamun orang nanem ya keteh naik deui teh pilari deui nu ditanam ku urang teh hidup henteu bari rawat ataupun bala caangan aya engke diarahkeun tempat-tempatna. Oh aku mah aman Biasa. atuh ngarayap gitu. Udah diklat kita ah. Mantap. Bisa katengar. Iya, boleh lanjut. Kameramen ada kudu dipayun. Lanjut. Tuh. Tingali. Jadi sebenarnya mah ieu teh duka barobohongan leueurna teh, duka kumaha da abdi mah. Biasa. Kameramen manehna teh bisa ngudag. Jang. Ya edan wolontong. Tuh, udah kameramen.